Jigana bukuna dibukana di dieu wungkul. Nah, di bumi osak muka buku. Nah, ya jadi akrob teh hartina leuwih deukeut maksudna ieu huruf nu tilu to dal ta deukeut kana nun pada tungtung letah bari beulah dinya keneh nun mah beulah luhur na ari ta mah beulah handap ta na ta tadi disebut ihfa akrobnya. Janganlah. Salam. Inda rabbihim ba'di tasdidana minate musaddad ari musaddad teh hartosna huruf anu ditasdidan macana kudu dibangetkeun. Naon maksud dibangetkeun teh? Ngangge tanaga. Aya perbedaan antara ditasdidan jeung teu. Robbihim ta eta nu dimaksud ngangge tanaga. Ari ti dituna mah teu aya nya ngangge tanaga, teu aya ti dituna mah. Ngan ieu mah supaya kaharti bahwa aya perbentenan antara ditasdidan jeung teu. Robbihim tah nya eta teh ditanagakeun kitu teh sanajan saalitnya. Ari ti dituna mah musaddad nya ari musaddad teh dibangetkeun kan lamun musaddad ari musaddad teh naon dibangetkeun geus we nepi ka dinya nya kan urang teu ngarti dibangetkeun teh kumaha dan nu aya dina otak lamun bahasa banget teh kana naon kana bako nya cik lamun kana huruf dibangetkeun kumaha nah sina ngelun atau atau tah jadi maksud dibangetkeun teh ngangge tanaga. Aya perbedaan antara ditasdidan sareng henteu ditasdidan. Musaddad hurufna aya 20 genep tegesna mah huruf hijaiyah anu 28 dicandak duanya eta mim sareng nun. Sok sareng qaidahna ari anu dingaranan musaddadna kudu dibangetkeun dina macana hurufna teh aya 20 genep salian mim sareng nun masing tetep. Robbihim wa mim paeh mayunan wau namina idhar safawi wahdar nya lamun bade ngangge wahdar cenah henteu teu sawios ngan lamun dipisahkeun alias idhar safawi wahdar berarti hurufna sabaraha 2 nyaeta wawu sareng fa nya kudu leuwih hati-hati. Ari wahdar teh naon sieun kulantaran sieun kudu hati-hati kulantaran sieun kudu lumpat orang mun sieun asa kumaha mun sieun lumpatnya lumpat mah bisi cilaka kudu hati-hati gitu sieun mah hurufna 2 qaidahna lamun bade dipisahkeun nu mana wahdar lada wawin wa fa antahtafi li qurbiha wal ittihadi farifi mim paeh izharkeun sing risi pisan kana wau jeung fa sabab padeuketan kana wau jeung pa sabab padeuketan naon nu padeukeut teh ngunikeun naon ngunikeun fa nya mim sareng
fa da ari mim jeung wau masa sami mim tina biwir dua tinggal ka dieu wa ma wau ge tina biwir dua wa ma wa ngan beda na wau molong biwirna tah aya kaidahna eta teh nya terus deui poho deui sok ngadak-ngadak pohonya eta teh kaidahna teh lisafatainil wawu ba'u mimu wa gunnatun makhraju hal khaisumu tak kahandapna teh aya ngan beda na wau molong biwirna ba sa mim sa apa deui ai poho mah hese. Jadi antara mim ba sareng wau teh bedana ari mim sareng ba manutup ba sehingga moal bisa ngucapkeun mim jeung ba lamun bibirna henteu nutup ma ayeuna ulah rapat bibirna kumaha ma jadi kana wau sabab anu muka bibir mah naon wau nya kitu deui ngucapkeun wau lamun teu molongo lamun teu muka bakal hese wau tapi rapat bibirna kumaha mau jadi mim sabab sami antara mim jeung wau teh sami tidinya dinya keneh ari mim rapat ma ari wau mah molongo wa sehingga kulantaran tina biwir dua moal bisa ngange biwir hiji bisa cenah diceklan hiji wow hese nya atawa naon hiji deui teh mim ma tarada bisa eta mah ma ngan kudu diceklan ari kieu mah anger we duanana usik ma sabab mim jeung ba jeung wau mah tina biwir dua beda hiji deui naon fa ari fa mah biwir hiji nyaeta beuteung biwir anu handap diantelkeun kana waos payun anu luhur ya. Jadi fa ma pacaket da anger-anger tina biwir ngan pacaket maksud pacaket teh biwirna ngan hiji ari naon hiji deui teh wau mah biwirna dua sami sareng mimnya rabbihim wala eta mah sami jeung nu tadi mad asli atawa mad tabi'i khaufun prosesna didinya aya wau anu disukunkeun bari samemehna dipatahkeun atuh wau teh statusna janten harap lin rek harap lin sok rek huruf lin oge mangga nya ngan urang mah sok nyebut naon harap lin naon ali lin teh leuleus naon maksad leuleus teh teu aya kahesean kana letah dina ngucapkeun nana khou jadi si letah teh cicing we dihandapnya khou teu pimilueun eta namina harap lin ari lin teh leuleus maksud leuleus teh teu aya kahesean kana letah dina ngucapkeun nana tah aya kabayang teu aya kahesean kana letah dina ngucapkeun nana eta teh kenging nyandak ti dituna mah ikhrajul harfi min ghairi kulli fatin alal lisani tah patokanna mah kitu gampangkeun teu aya kahesean dina non kana letah dina ngucapkeun nana